sawios kalemahan urang Sunda nu dititenan ku sim kuring teh nyaeta misah-misah ajaran. Agama dipisahkeun jeung kahirupanana. Seni dipisahkeun jeung agama. Padahal lamun ditalungtik naon nu diajarkeun ku kolot urang anu ngawangku dinu palsafah kahirupan sapopoe saestuna mapan eta teh filsafat, saestuna mah ajaran agama. Ageman anu nungtun jalan kahadean, ageman anu nyingraikeun jalan kagorengan. Lamun ayeuna jelema geus poho kana filsafat, loba kana filsafat barat kuring mah geus nalungtik. Rek Sokrates, rek Plato, rek saha wae oge moal bisa ngunggulan falsafahna urang Sunda. Kan hanya kali taringal. Tadi Kang Sule nyaritakeun hiji dialog jeung urang Jepang anu kritis. Anu saestuna eta nu diungkapkeun ungkara urang Sunda teh sadayana ajrih ku harti. Waktu ditanya cepot teh naon? Aya hartina. Astra jingga teh naon? Aya hartina. Di mana diajarna? Di Giri Harja aya hartina. Giri Leuweung raja teh karharjaan hirup, subur makmur gemah ripah repeh rabi. Reaketon buncir leit loba duit bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah masyarakatna sareundeg saigel sabobot sapihanean kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak kalimat sate kalimat manunggal nu ngahijikeun nu ngajirim nu ngajeng nu ngajirimkeunana cai jeung taneuhna taneuh jeung angina angin jeung panan poena hirup jeung huripna eta teh dihijikeunana ku kalimat teh kalimat tunggal nu ngamanunggalkeun eta teh falsafah bertuhanna urang Sunda anu moal bisa eta falsafah dipotongkeun ku ajaran manawi oge. Dan urang teu ngalarti lain agama. Pan agama teh nu kautamaan Islam teh tauhid. Ari tauhid teh manunggal diri jeung Gustina, teu nganggap Gusti makhluk, tapi Gusti Holik anu ngawasa sadaya alam jagat gede, jagat leutik saur Kang Godi, alam karasa jeung alam teu karampa. Alam ayeuna jeung alam baheula malah Sunda mah teu dipisahkeun alam teh alam bihari alam kiwari jeung alam poisuk teh kan ngahiji disebutna kalanggengan. Falsafah anu kieu gedena teu kahartieun ku masyarakat nu ngeusianana da para pamingpinna pan teu apal kana jati diri. Lamun teu apal ka jati dirina, teu apal ka kautamaan hirupna, lamun teu apal kana kautamaan hirupna, moal apal kanu ngahirupkeunana. Sing saha nu teu apal ka diri, moal apal ka Gusti. Mantake mi Gustina kanu deukeut we, kanu deukeut dinu diri urang. Gusti lain anu urang parasea parabut Gusti. Moalnya urang pasea parabut Gusti. Teu teuingeun. Ari agama teh ageman saur Abah teh pan disebutna teh tungtunan. Ari tungtunan teh pan iteuk, ari iteuk teh tetekon, ari tetekon dinu ngawayang teh meunang lalakonna di ropea, meunang wayangna aya nu utah, meunang wayangna anu udud, anu teu meunang leungit mah naon? Nungtun kanu jalan la ilaha illallah. Eta teu meunang leungit. Ku kituna kulantaran diri teh gunung urang Sunda teh malsapahna di gunung. Ari gunung teh pan mancrit kaluhur nauhid disebutna alam kahiyangan, lemurna parahiyangan, tempat ngumpulna jalma-jalma nu ngahiang. Ari jalma-jalma nu ngahiang teh jalma kumpulna jalma-jalma geus teu butuh kadunyaan. Mantake nu cicing di gunung ulah jalma nu butuh dunya. Lamun nu cicing di gunung jalma butuh dunya, gunungna ditalugaran, dikomersilkeun, dikomersialisasikeun ruksak kahiyanganana, banjir di mamana. Teu meunang dikomersilkeun. Alam kahiyangan geus alam pamulangan lain alam dipulangan. Kulantalam alam pahiyangan didinya bakal ngalir leuweung cai dimimiti kungkulungan susukan tepi kawalungan tepi kabendungan. Kuring kieu diajar di dalam cecek
kieu cek dalang cecep mah. Urang tenden dihandelem hiem gesan camperencak urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadan cupu manik astagina dibuka anu gunung ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancingas rasana putra putu 3.000 begawan sawidak 5 nu hayang dilalakonkeun disangkana langken wayang padahal falsafah pembangunan Sunda. Lamun anjeun hayang ngawangun kamakmuran di tanah Sunda eta gunung-gunung tong ditugaran eta ditinu gunung bakal lahir naon bakal lahir kuluwung kungkulungan susukan jeung bendungan eta bendungan bakal lahir hiji peradaban cai tarum barat tarum timur saha nu nerjemahkeun di Belanda peradaban cai pengikut Imam Syafi'i lamun peradaban cai anu bisa jeung kahirupan jeung ngahuripkeun teh nu suci jeung nu nyucikeun jadi lamun pabriknya teu meunang ka cai miceuna imah teu meunang nukangan walungan imah kudu nyang hareup ka walungan dijadikan sistem peradaban perairan tol bisa diganti sebenarnya mah di Cirebon tapi ka Jakarta bisa diganti ku tarum timur jeung tarum barat jadi bendungan lamun mestinya jadi pasawahan bakal naon lamun gunung dipiara reaketon jadi ketan heula jeung keton heula gampang baju mah gampang mode mah gampang mobil mah kejo heula jeung beas heula sia teh jelema mah ye asal boga beas tentrem hirup sanajan boga motor teu gablek beas emang motor dihakan ku sia mantap kayak tingkatan nanti padaringan goa leuit lumbung sistem tata kelola beas ai beas teh ciri khas peradaban lamun imah geus nguang beas ka tatangga geus nguyang beas ka tatangga eta imah hancur peradabanana ayeuna sia ku sia katel digadekeun jeung beas isukan si awak sia dijual jeung beas pan baheula Cilodong teh eta sejarah punten ari Cilodong teh sejarahna kumaha jelema nu barutuh beas geus teu gablek sawah-sawahna dijarualan akhirna nu dijual sawah sakota eta sejarah peradaban di harga 50 tapi ka harga 150 apal dah kuring mah germona sabarina ai germo teh naon anu ngurus tapi ka bisa diurus nah jadi ai Taman Giri Harja teh Islam eta kalimat teh Islam sakali deui eta kalimat Giri Harja teh Islam lamun disebutkeun kafir gelo sugan Islam Giri gunung harja karaharjaan pan eta ba'datun thayyibatun wa rokun gofur teh eta euceul ngan lain bahasa Arab ari bahasa Giri Harja bahasa Islam da sami ti Gusti mu ngalungsurkeunana di tanah Sunda ieu gunung mantak ge kuring nyieun hayo siap lakan belana sebentar melak pare ngahuma genep bulan keun bae da huma mah genep bulan ge sareng pare 2 bulan naon kualitas saeutik mahi loba nyesa dahar beas di pasar sakilo dahar pare umah mah saparapat kan sarua kualitasna geura leuitan tadi narek nyin leuit di dieu salapan rek 27 leuit jeung naon ieu leuit cadangan pangan jeung dulur kuring di dieu daripada ece bising aya nu katarajang penyakit lapar teu boga beas datang ka Tanjung Cilodong cokot sia tuh di leuit lain datang ka Tanjung teh rek ngadon nyokot koropak namun jelema datang ke Tanjung nyokot koropak berada di Tanjung teu duit jeung mere rakyat miskin kukuring teh budaya naon nek dibangun Kang Sule kengiluan budaya rantang abadna abad online jadi kuring mimiti minggu hareup aya Gojek online unggal poe nganterkeun 100 rantang ka jalma-jalma miskin unggal poe sok kunaon rantang urang Sunda mah boga peradaban sia teh lamun nganteran teh kejo geus asa make sayur make daging lain di karcisan dianterkeun beas atah
Sunda. Ari maneh tereueus ka ajaran karuhun maneh nu ngajarkeun peradaban adiluhung tereueus ya teh. Aing nganterkeunana di Wiwirang, diantrikeun, digorowok-gorowok komorek pemilu mah lain sia teh. Ditutupan kabeh, dianterkeun ka dapurna eueun nu nyaho nu narima rantang teh saha jeung sanu nganteuranana. Ade mana sia nu digunukeun di karcisan gogorowokan ieu rantang pilih aing jeung nu dianterkeun eueun nu nyaho nu merena. Sok pilih Islam nu mana sia? Aing mah wani, aing mah pejabat lain ayeuna. Demo pek aing. Naon ieu nu leungit sabab eueuh nu wani, panti baheula ge eueuh nu wani sing purungkut. Rek ngilu peradabanana mana? Nek ngilu peradaban Pasea sing corowok sisi jalan, nek ngilu peradaban Sunda nu ngajarkeun dedeuhan walahan asihan. Rek milih mana sia? Sunda. Di ayeuna sok. Gerakanana geus sarerea ayeuna. Kumaha? Da kuring mah jelema intuitif, teu make rencana hirupna ge. Saguluyurna we eleh pilkada narima. Ka dieu we ngebon, hayang aya ditinggalan. Unggal nganci kudu aya peradaban. Kuring mah cirina eta cicing didinya omean eta tempat, pepelakan sing loba. Pindah deui omean tempat, pepelaka dirinya. Da Siliwangi teh eta nu ngajarkeunna da teu boga istana Siliwangi mah. Puputeran ngawangun peradaban di mana wae. Ninggalkeun Taman Maya Datar, Taman Citra Resmi, Balai Indung Rahayu, Balai Sunda Diorama, Balai Wayang, Balai Yudhistira, Balai Janaka, terus di jalan ngaran terkenal Purwakarta. Tinggal Pak Ius geura benerkeun kokohlakeun sing bener, ulah jati kasilih ku junti leungit ciri ilang saran nu aya ukur bugangna. Kudu inget ka Purwadaksina eta dibangunna asal. Ulah sagawayah dia si anana. Tidinya naon sababna bising ditaringalkeun sabab karakter hedonis lamun geus bosen ditinggalkeun, karakter hedonis lamun geus teu kapake dongdot ditinggalkeun, nu miara tapi ka HIV-na, tapi karakter miara tapi ka iraha tetep aya ngaran aya eusina ulah dianggap eta teh barang eueuh sia.